Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade ngajelaskeun tentang drama Sunda. Di masa wangunna sastra teh kabagi tilu. Aya prosa, puisi, jeung drama. Sejarah drama teh istilah drama teh boga sejarah. Sejarahna teh drama teh asalna ti basa Yunani nyaeta dramoi, artina berbuat, berlaku, bertindak atau beraksi. Drama teh kasenian nu dimido cipta maksudnya aya dua kali proses. Kahiji aya naskah drama, kadua eta naskah nu dipitontonkeun. Nu ngalaksanakeun pitontonan drama teh aktor untuk aktris. Biasana nu aktris teh awewe, aktor laki. Terus nu ngalaksanakeun hartina manehna teh ngalakukeun acting kusabab ngalakukeun acting teh butuh waktu, dialog jeung paguneman. Dialog teh wangunna kalimah langsung. Terus unsur-unsur drama teh aya babak, dialog, pituduh teknis, prolog, epilog, solilokui teh mangrupa bagian cerita isian anu pagunemanna dikendalikeun ku palaku dina sorangan. Terus aya tema, galur, latar, palaku jeung amanat. Sekian ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.